istirahat heula. Ayo ya. Sambil main game. Aduh. Iya nih. Tapi tadi lepas satu dulu kieunya. HP lagi. Rok hiji. Tah aya busana tuh. Urang HP-na teh di bawah di mah euy. Nyobaan mal ieu. Kamana ari si Galuh ambu? Tadi teh disampur ke babaturan anak. Diajak main game. Kuring wae budak teh ayeuna mah. Tara mantuan ngasuh jeung ari ka Abah. Nyata bingung nyarekna ambu oge. Lamun parang balik teh ukur sare dahar jeung menta duit jeung meuli kuota. Urang teh sok loba ngawadul ari ka sakola mah. Ari keur diajar online mah paribasa eueuh duit keur meuli kuota. Ari keur main game mah aya wae geuning. Muhun kitu pisan Abah. Mun dipikir-pikir mah asa loba dosa urang teh. Ayah, Bunda, Galuh pulang. Galuh, ari maneh teu salah. Ka ambu jeung ka Abah nyebutna jadi ayah bunda. Enggak gitu, Bun. Tadi aku siang dapat inspirasi bahwa sistem keluarga kita harus direvolusi, baik dalam sikap, pakaian maupun bahasa. Jadi sekarang kalian berdua akan kupanggil ayah dan bunda. Ngerti? Galuh gancang eling maneh teh ulah kabawa usak abak-aba budaya Sunda geus ancur lebur akibat tina ancurna budaya Sunda teh kalakuan manusia tepukuh aturan hirupna kiwari jati geus kasilih ku cunti budaya dengan geus ngalindih budaya urang ari budaya teh lain ngan ukur kasenian hungkul tapi bahasa, paripola, papakian jeung sajabana contohna mah kalakuan maneh ayeuna nu geus jauh tina budaya kolot baheula Islam ngahiji jeung kayakinan kasundaan diwujudkeun kana laku lampah sapopoe nyieun kahadean ka papada manusia nyieun kahadean ka alam nyieun kahadean kanu nyiptakeun anjeun mangka anjeun bakal salamet jeung bagja dunya akhirat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, untung aku mimpi. Kek, hari kamu naonan make pakaian gitu? Iya betul, pakaiannya kayak Aki Huro. Hampura dulur. Pek bahe aran jendek nyebut kuring siga Aki Uhro ge. Tah ieu diri kuring nu ayeuna mah. Ti mimiti ayeuna mah kuring geus moal ngeband jeung ngagame deui. Kenapa kok pikiran kamu jadi gitu? Tadi peuting kuring tapakur. Gening, urang teh geus loba ninggalkeun budaya karuhun urang. Nu sakuduna dipupusti ku urang. Akibatna aku lampah urang jadi geus jauh tina ajen kasundaan. Ah, kamu mah kampungan banget sih, Hirup. Din, nu kampungan mah lain anu mupusti budaya karuhun, tapi jelema anu lahirna di kampung maksakeun make gaya hirup urang kota. Hampura di kantun heula urang medek latihan seni Sunda.
Cara lewas kieu ieu teh. Aya naon? Iya, hoyong ngiring latihan seni tradisional dia. Oh, iya nuhun. Jen limaan ieu teh sadar bahwa budaya Sunda teh kudu dipelihara sareng dijaga. Nuhun gitu. Oh, gitu. Syukur atuh alhamdulillah. Hayu atuh urang babarengan ngajaga budaya urang. Jeung kaleresan deui bulan payun oge, urang teh bade ngayakeun acara hajat lemur. Kersa ngabantosan? Siap dulur, kuring limaan, siap ngebantu. ibu-ibu tetangga pikir kawan-kawan. Nuhunnya dulu-dulu tos ngebantosan dina kegiatan hajat lemur. Siap sami-sami galuh. Kampurannya kuring baheula pernah ngaledek ka anjeun pas anjeun ngangacuk adat Sunda. Wah, ketenaon din. Da pakat ai urang keur ngalakukeun kahadean masuk loba tantanganna. Heuh nu yaos dihapunten nu atos mah atos. Ampun teu nya. Nya.